sih? Tip. Si idiot kunan itu sesering ngedan gitu. Ih, ho ya, samperkeun yuk. Beuna benjo, boga duit yo. Biasa be, eta sungutna ulah cemberut gitu. Tip. Jo, panca kamari geus boga niatan teu ngadu domba kami jeung Mang Deden. Berarti sia boga salah, boga dosa sia Jo ka kami. Oh Jo, pancen geus boga salah ka kami. Piraku sia teu minta maaf ka kami. Betul Kasubek. Ih, pan kamari Benjo geus minta maaf ka Kasubek jeung Kalatip. Terus kan Kasubek jeung Kalatip ge geus ngabales cenah Benjo ge. Jeung cenah ka Memet dialungkeun ka luhur pos. Eta mah teu cukup Jo sakitu mah. Betul Kasubek. Betul Kalatip. Oke, Benjo minta maaf, Benjo ngaku salah. Maafnya Kalatip. Kita teu cukup sakitu mah. Nyaho. Aju Benjo kudu kumaha ge. Jo, lamun cihang dimaafkeun ku kami, eta duit jeung kami. Oh Jo, eta duit sebagai tanda permintaan maaf sia ka kami. Ih, ulah ih. Ieu mah duit jeung. Kalatip Kasubek ulah ih. Ih, sing mah, aju Benjo kumaha ge lah. Ih, saing. Ulah dak. Tik, minum mal sia. Mualah. Si Subek jeung si Tompel kamarananya. Oh, tumben-tumbenan biasa lagi ancan keluar imah budak geus darah riuk di dari nenggon urang. Itu budak tuh. Karak mah diomongkeun. Oh, aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben amat sih kunyang karak ka dieu. Eta sia kunyang cenah. Lain kos kunyang ge tika ka boga sia mah. Terus kos nantip. Kos imut. Ih, mumu iluan seuri pan. Bang ganteng bae ka boga sia. Ganteng lah sobek ka bogo aing mah. Tempat tuh geus mah imut, unyu-unyu, kos tong-tolang. Atuh goreng lah mumu, ai kos tong tolang mah. Oh, geus mah goreng, asap di kulitna. Gas. Ulah raribut. Sia duaan hang nyeblak embung. Mu, Tik. Geus ulah teu kudu. Oh, geus henteu kudu. Jamun kami nembalan hayang ge saria mah pasti minta duitna ka kami. Mu paling ge kadige duitna kami belikeun. Tolo Tika aku mah. Soalna aku mah kami boga duit. Betul teu Kalatip? Betul Kasubek, geus sia mah duduk manis bae ti di duaannya. Kami aing jeung si Subek anu berangkat ngaran seblak. Ayo Bek. Ayo Tip. Latik geus teu kudu, kami mah geus meuli. Natip, Subek, geus ulah, geus meuli. masih. Aduh. Kieu jeung kieu be, hirup ku perubahanna. Aduh. Hidup segan mati tak mau. Parasai. Surah jelema nu keur diserkan masuk ceurik. Mana ya? Di dieu kitu. Eta sia. Eta benjo, aya sekeran teh dia isir-isirkan gitu. Wah. Sia mah tos bol kotoknya di kolong. Tusbol. Aya tusbol naon batuna? Botuna sia. Yo, tusbol teh ya. Si mau ulah hang nyawa ding. Si mau rok beureum dan cukup umur. Terus ya kunaon ge? Isir-isirkan ti dieu ha? Benjo sieun, Mang. Sieun. Oh, Benjo sieun. Sieun ka si Mumu jeung si Tika. Sieun kunaon ge? Kok sia bisa sieun? Kasih Mumu jeung si Tika. Jadi kieu Mang ceritana si Mumu jeung si Tika nengan Kalatip jeung Kasubek, tapi Kalatip jeung Kasubekna eueuh. Terus kumaha deui? Ku aing nengekeun. Jadi si Mumu jeung si Tika teh nengan Kalatip jeung Kasubek neuk nitahan meuli seblak, Mang. Oh gitu. Dek naon ge si Tika jeung si Mumu meuli seblak doang ge. Kudu nitah-nitah ucing anggora bae. Cenah mah seblak teman Dadang geus beak Mang Didin. Aju neuk meuli ka kampung tetangga jauh. Ju ben nengan Kalatip jeung Kasubek, horeng Kalatip jeung Kasubekna eueuh. Terus pokok permasalahan anu nyin saya cerik teh naon? Atukeun ge Mang Didin jancan anggeus. Anggeus lanjutkeun ceritana ge. Nah kelanjutanna terus Benjo menawarkan diri, cek Benjo Mumu Tika, Benjo benya nu meulikeun seblakna, tapi Benjo minta upah gitu, Mang. Terus Penjadi tah Benjo anu neuk meulikeun seblakna, pas Benjo neuk leumpang, datang Kalatip jeung Kasubek, datang ka dieu aju. Duitna dicokot Mang ku Kalatip jeung Kasubek. oh gitu. Atuh geus lah antepkeun bae. Jangan nyokot duitna ge ka bogohna maranehna masing-masing yeuh.
Jadi saya teguh sieun kasih membujung si Tika. Ih, nya Benjo oon he. Atau emang sih mah oon. Idiot ojo aing mau nyebut kasih idiot deui keceplosan Emang Didin nyebut Benjo idiot. Ojo maaf. Guys, akhirnya saya mending kasih mumu jeung si Tika ngomong ke budak dua bahwa duitna dicokot ku si Latif jeung si Subek. Hayu ge jeung Mang Didin, bantuan Benjo ngomong kasih mau jeung si Tika. Siapa kunyeun pegawaian bae jadi jelema teh Benjo. Hong saya ke? Asik, karak mah ye kakek Benjo. Hayu ke. Kakek sia. Kira aing kawin jeung makolot siap, wa. Emang Mang Didin hayang tah nikah jeung makolot Benjo. Toyan teuy aing. Kawin jeung makolot sia. Entar naon aing kawin jeung nini. Oh, saya ke. Kemana? Di situ ke. Yuk. Ih, aing mah si Benjo malah mawa kakekna di ka dieu. Oh, males aing ge. Geus bau taneuh beureum ge. Acet teh kegentringeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi dinya ini dia. Benjo, Itu diukna. Ya kunaon kitu ngomong. Mambung bae. Benjo, pan sia mah malah mama watoke belang sih. Lain seblak, seblakna mana? Nyaho Benjo mana seblakna? Oh, mu tik. Ih, di mana eueuh nya seblakna? Oh, mu, loba jasa kitunya anu beuki ka seblak. Lain seblakna nu eueuh, Tika, mumu. Tapi duitna nu eueuh. Duit nak. Maksudnya aku masih Benjo. Tengati kami ngadengena. Mang, pangjelaskeun, Mang. Oke. Jadi kieu mu tik cek si Benjo duit jeung meuli seblak beserta upahna eueuh dicokot si Latif jeung si Subek. Astagfirullah, ku aya bae aing mah. Peperemanen teh eta budak dua. Oh, kitu tah lo bating ulin di si Memet mah diajarkeunna nu teu bener bete ya. Atuh lu nyalakeun si Memet lah. Jaku kumaha ge, sakumaha pendirianna masing-masing. Eta mah pendirian budakna bae anu goreng. Ih, untuk kokoh doang pendirian aing. Aing ge osok ulin jeung si Memet, tapi teu kayulukeun Badung. Lah Mang Didin ge sarua Badung. Ketik doang aing mah. Geus mu tik, mending putuskeun bae budak duaan. Jeung budak duaan mah nyeun siara riweuh bae. Mending saya duaan jeung Adidin. Bang Didin, gak gentungeun he, banget bang ban mobil ge. Sok teh sok. Ban mobil cenah. Ih. Tika, mumu, haju Benjo kumaha ieu? Geus Jo tenan naon, saya mah ulah sieun disalahkeun ku kami. Hojo, teu naon. Geus wasieun. Oh, tah. Nu nyatik ngu. Tapi hoke upah Benjo da jadi ulu eueuh. Juga Benjo jadi teu meuli ciki. Hong geus Jo, teu naon. Ya, sia kuy ngupahan bae jeung meuli ciki. Asik. Nu nya Teteh Tika anu geulis dong mak lampir. Malah hampir. Ngomongan sia. Maaf salah ngomong. Maksudna nu nya Teteh Tika anu geulis dong Maria Ojawa. Maria Ojawa. Ai Maria Ojawa saha Jo? Tuh nyaho Benjo ge, ngasal be. Benjo. Terus si Tombel jeung si Rintikna ka dieu tamu. Pugu meulikeun sebelah kami, cenah mah make duit maranehna. Horeng mah duit si Benjo nu teh kami. Emang teu bener, budak dua eta mah. Geus lah, mending kurang bere pelajaranmu. Bar kesel be. Sekali-kali orang ngajarin ka bogoh. Oh oge, lagi kumahakeun ge Tik. Kadi ge. Kitu mu, kumaha? Oh geus, sekali-kali mah menang merenya. Mumu Tika, rencanana duaan doang pan. Anjing si Benjo mah teu dibere nyaho. Oh nya kireng. Oge, dia ge ngaliung. Nah, kumaha? Bagus teh idena. Bagus Tik, bagus. Pokoknya mah Benjo suka. Geus Jo geura ka warung ka ditutup aja Mang Didin. Oke lah, siap 86. Bisa itu. Oke, tapi mana duitna? Geus pake eta heula bejo, eta ge cukup jeung meuli ciki. Geus Jo, cukup eta ge. Cukup, Mang. Cukup, ayo geus ayo. Geus geura ditu Jo, geura. Ongus ge, sabeunnya. Kira kita. Benjo. Burung busuh. Untung di kampung tetangga aya kajenteun jauh ge. Teu naon ai jeung bebeb Tika mah Subek rela. Panas kepanasan, hujan kehujanan, yang penting bebeb Tika seneng. Bek sarua aing ge. Geus haeulah geuran. Aing mah geus teu kuat hayang geuran leuwih wir. Hayang bebeb aing anu beureum kaladaan teh ngakan seblak. Gemes ya bek, gemes. Sarua tip aing geus teu kawawa nempona lamun nyeleup bibir si Tika beureum
kaladaan teh asa hayang ngalapan meme keleta. Iya. Geus saya lah gerak. Ayo. Ya mu, tik, bon cabena. Guys, cekel lah ku Mang Didin. Engke lamun si Latif si Subek datang, Mang Didin nya si Benjo nyuput heula nya ka Jerai mah. Oke, siap mu. Geus kira beda. Itu tuh budak bentar datang. Geus kira asup ka jero Mang Didin Benjo. Tuh, anda lah, Pak. Assalamualaikum para bidadari kami. Salam. Kebalamat si Beb, Melina. Subhanallah, selama aing jadian kakarak aing teh dipanggil Beb. Aduh. Jauh Beb Melina di tetangga lembur. Jadi Mang Dadai mah geus beak. Ih, Aluna, Bebe pasti capek. Oh Beb capek nyamparanas jadi nyeuna reudang. Dia ge neng tika kipasan. Aduh, nikmat jasa aing. Ma aing ngidam naon nya boga mantu dong Beb jika ge. Aduh. Latif ke sarua hareudang capek deh. Aduh. Oh, Latif capek haredang. Iki kipasan teh si Subek. Aduh, Masya Allah. Iya, gang anu disebut surga dunia teh aduh nikmat. Oh, tip nikmat jasa. Ih, kami jadi tetega he ngadahar sebelakna. Oh, kumaha lamun sebelakna di dahar ku Latif di Subek bae. Ulah mu, pan kami mah rela meuli jauh jeung papanasan ge demi ayang bebeb jeung si Tika. Oh, bener tip. Geus dahar bae ku Bebeb Tika jeung ku si Mumu. Kamina tetega Beb ngadahar sebelakna, nulus ya duaan. Geus dahar ku Latif di Subek teh kayak ku kami disuapan. Disuapan. Oke, daek aya di suapan mah kami. Oh, bener daek edi suapan mah. Kami jeung si Tika ka jero heula nya. Nuangkeun sebelakna ka mangkok heula. Oke, siap. Ulah kebal-kebal ya. Beb. Tangguannya. Ulah kebal-kebal. Aduh. Geus kabayang ieu di Suapan ya. suapan. Ngimpi naon nih keur peuting. Mang, mana abon cabena? Iya, Mu. Masih gerak. Oke, mantap. Kami ya, kami geus. Kemana sih Bek tebal amat? Oh, geus sabar ya, Mati. Oh, geus kabayang-bayang bae di suapan. Ya. Ayo Bek. Aya tip. Bisa kuat. Tara! Seblak mangga siap para imam kami. Tip, ngimpi naon? Aing keur peuting bisa disuapan ku Bebeb Tika. Disuara ngomong, ya gerak. Ya, Latif ke buka sungutna. Di. Iya, ubek ya. Kumaha enak tuh seblakna. Ngeunah mu ngeunah. Geus Beb lang, Beb. Di nya. Kuat. Di. Lada jasa sebelakna. Geus. Latif ge geus mu. Geus teu kuat. Ih, Latif mulesnya. Oh Beb, aduh. Ih, bebek ubek ge mules tah. Heeh, Beb. Mu aing numpang kamar mandinya. Aing teu kawawa mulus jasa. Hongos kira ka ditu bek, bisi mengabarojol di dieu naon. Aing heula Bek. Aduh, geus mau metus aing Bek. Aduh, aing teu kuat Bek. Aduh. Tip aing heula tip. Aduh. Kose buan, adi cerai main Bek aing sih. Iya dong. Geus loba, Bang. Rasakeun tah seblak rasa bon cabe level maksimal. Rasa pun cabe level maksimal. Iya dong. Eta seblak anu di dahar ku Latif jeung ka Subek geus ditambahan bon cabe ku kami. Petaregas ya malah. Tegas ya. Kose buan adi cerai main Bek aing sih. Pakai ngajalan kami sih kala. Aduh. Oh lah, Latif jeung ka Subek nyaho ento duit benjo anu dicokot ku Latif jeung ka Subek eta duit semua jeung si Tika. Oh tah. Oh, jadi si Mumu jeung si Tika teh ya, nita bejo mun seblak. Tadi bejo bebe jabe kasih Tika jeung si Mumu. Makanya kami ngajarin Saria, kami mere pelajaran ke Saria 2-an supaya sering kapok. Tuh, makanya ngajain. Tegas sama Beb ih ke kami. Aduh. Nah,
maaf. Terusnya udah ceramah. Aing geus tepot yang ulah punten.